teh eta teh rijsum min amalis syaiton bahasa naga rijsun kokotor najis min amalis syaiton antak fajtanibuh jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaiton, judi min amali syaiton, patung min amali syaiton, ngundi nasib azlam ngarana min amali syaiton. Kamari tah kuari madek jaritakeun karakter setan, tipe setan, tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun wallahu a'lamu bimuradi innama yuridu syaitanu angin pasti ngarapakeun sapa syaitan ayu kaingin tanibakeun ya syaitan bainakum ing dalem antara sira kabeh al adawata ing permusuhan ing perpaduan wal baghdhalan bendu lan kebenduan lan kebencian fil khamri dalam sebab ngombe sajeng wal maisir lan sebab judi. Idza ataitumuhuma katatkala nekani sira kabeh ing karana khamri wal maisir lima yasulu fihi matna barang kang hasil yang main dalam karana khamri wal maisir minasyari wal fitan saking nyatane saking kaalaan lan pirang-pirang fitnah wa yasuddakum lan nyagaya syaitan kuming sira kabeh bil isyaghali bi makalawan katungkul kalawan karone khamri lan maisiran zikrillah saking zikiring Allah saking elinging Allah wa anu salatil lan saking salat khosoh nangtukeun ya Allah ing salat bi zikri kalawan dan tutur ta'ziman la kana ara-ara ngagungkeun la kadua salat fahal antum muntahun wa kana ta'udawi siraga baiku kang narima kacegah kabeh anit sani masaking nekani karone khamri lan maisir kain tahu tegese narima kacegah siraga kabeh wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagh fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu a'lamu bimuradi wa ati'u Allah lan pada taat sira kabeh ing Allah wa ati'u Rasul lan pada taat sira kabeh ing Rasul darulan pada wedi sira kabeh al-ma'asi ing birang-birang maksiat fa in tawallaitum maka lamun mengko sira kabeh anu taati saking taat fa'lamu maka pada weruh sira kabeh annama ing pastine ala rasulina ikut tetep ing atas rasul ing sunagung al-balagul mubin utawi nekakeun kang nyata al iblagul bayyin tegese nekakeun kang nyata wa jaza fa jazaa'ukum alaina maka utawi ngabalas sira kabeh ikut tetep ing atas isun agung alaina ikut tetep ing atas isun agung. Urang nuluykeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut
diluhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innamal khamru pastina ari nginum arak nu ngamabokeun nu nutupan kana akal ngawalah wahweulehuhkeun kana diri seserian sorangan senyum sorangan ngabudah sungutna mata berem molotot tepuguh pikiranana ngalayang aya keboreuneuh pajar pamajikanana tumpakan kunyana kos kitu nu mabok mah bolon puguh jelema sehat-sehat diedan-edan ku soranganana tangkal jauh pajar bebenena tangkepan kunyana kadeleuna ku urang jariji aya manaleuna eta khamru sedengkeun ayeuna mah di Indonesia teh geus jadi Amerika mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mana naudzubillah min baheula mah kalangan anak muda ku ari mah geus merabah ka para pejabat Inggris lamun negara orang pakai ulin mararabok pejabat teh Gusti Allah nu agung nyahoan becena teh kiai atuh pan baheula lurah ti baheula mararabok nyekelan botol kadeuleu ku masyarakat bari nongton orkes baheula lain nu kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurah na mabok ja araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararita sabaraha tentara nu mabok di hareupeun masyarakat sabaraha polisi nu mabok di hareupeun masyarakat aju pejabat-pejabat cenah kiai mah bohong aing bohong koran pan emang kiai maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di deuleu dibaca ternyata dokter sedang mengecek Pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran teman ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing bener koran nu jelas bener gitu bae pokona mah pan cenah ngabenerkeun negara teu ecreug mun ecreug nyana negara ecreug gitu bae pokona mah insyaallah pas gitulah ieu mabok kendang Yahudi ngasupkeun kristenisasi di Indonesia teu jalan angel cek nyana lain deui jeung di negara-negara lain tetep bae beringas bae di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika lantaran masih kena teger pemikiranana diasupan minuman teh kuat masyaallah anak muda geus tara rusak pikiranana aju kuari mah ustad ge ngarinum arak ustad nang nginum bir ustad insyaallah encan aya ka kiai mah kakara ka ustad doang ustad nu mana ge ustad anu tadina lain masantren ustad ge ngan julukan doang aya anu tadina masantren mah walekeun euy atuh neuleuna ge geus gregeteun mangsa ti pasantren ya mah tadina teh sakola aju di ustad anu lebaran nerbolah gitu kira-kira aja ulah gitu kiai lantaran di dieu loba nerbo atuh bukan saja jadi cenah kiai nu tasawuf ge nerbo aing mah lain ka kiai nu tasawuf kasihan nu di dieu sakitu bae emang salah henteu teu salah kurang bener doang aduh nu biasana sasalaman lebaran lantaran poe rebo embung lah moal ka Cilongok cenah aing ngomal silaturahmi henteu tah asal teu silaturahmi bae lebaranna rebo emang kiai greget teu urusannya jeung Allah jeung aing greget henteu teu urusannya jeung Allah atuh teu greget saeutik-eutik aja
besi pajar kula greget kana lebaran perbo atuh adik kula ge di Jogja lebaranana tatanggana teu punya henteu atuh ja perbo atuh masalah guru kula di Garut ja perbo atuh nya kula greget atuh henteu jasa dulur kula tadi kawaron atuh perbo nya masalah teu greget teu naon atuh biasa bae greget henteu sama sekali henteu. Aduh Gusti Allah pajar greget teu naon ada greget masing-masing eta urusannya jeung Allah gitu teh Masya Allah ya keur carita kuari ya minuman merajalela luar biasa 2 maisir judi urang mah teu nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur teu nyaho ieu mah dihandap bae main bola bae Kiai Haji jeung Kiai Haji tarohan tolol main bola di TV taruhan deres sama nureuneuh pakai taruhan ayo cek sia lalaki teh awal wes tapi ulah nanya ka bidan nu ngawesge ayo taruhan kos kitu bae taruhan Masya Allah jadi judi teh geus datang ka handap jasa ya Allah ya Rabbi mana deui wal ansob arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam duh Masya Allah ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae supaya nasib bagus diundi eta nu kos kitu supaya hayang teu heula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh terus gitu kumaha ge haram supaya yang tiheula abeh nasib bagus ka Mekah tahun ieu lantaran ieu teh gitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikoclok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus aja diundi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram coba diutang-hitung ya coba diutang-hitung supaya usaha ieu bagus ayo coba ari baheula mah sangaran anu tulis ye aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik geus ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti eta teh kos kitu azlam ngaranna azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae ieu tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna atuh eta kos kitu azlam kan aduh Masya Allah eta atuh sarua bae dikoclok teu beunang ulah Masya Allah teh eta teh rijsum min amalis syaiton bahasana ge rijsun kokotor najis min amalis syaiton antak fajtanibu jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaiton judi min amali syaiton patung min amali syaiton ngundi nasib azlam ngarana min amali syaiton kamari tah kuari madek jaritakeun karakter setan tipe setan tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae. Aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama dah. Aya karakter teh nya nama berpikir bae, jujur bae, karakter bagus. Aya karakter teh dek nipu bae. Tileutik nek nipu bae nya nama teh. Karakter teh kos kitu teh tipikal. Aya karakter nate nya nate manya mangiceupan ka awew
cuek banginan jasa teu kudu make pulat pelet gana mangis eta karakter teh kos kitu ngaranna eta karakter. Nah jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judik bae ti leuletik bae koplok menangan da eta karakter teh karakter hoki teh eta berkarakter aya karakter teh politik ti leuletik teh aya karakter teh ieu teh berekonomi aya karakter teh berbudaya ti leuletikna teh eta di deuleu karakterna budak ge budak ti SD keneh geus kadeuleu karakterna teh lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha 4 bener ieu embe buntutna aya sabaraha 3 karakterna lain teh bodoh ieu budak ge embe 3 buntutna aya angel ka ngitung ieu kos kieu mah ieu budak teh eta ti leuletik kurang ditanya terus aya anu nyanyi bae ugal igel oh berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh aya anu kitu kuna nu lis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain eta kos kitu tah aya ti leuletik teh kanyahoan tipikal teh kanyahoan nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya tah eta nu kudu dipupuk mah potensi nu aya di budak pupuk mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus kajawan ku bisa politik aja duit bapana laleungitan bae lain politik mah atuh maling heuh bisaan malingna kajawan ti leuletik ge Masya Allah tah eta ti leuletik ge geus kajawan mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna lamun bapana ahli politik indungna teh politikus sarua bae lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh macaan kelas-kelas internasional macaan sejarah dan lain sebagainya ieu budak watakna kajen kuku mage kana berpolitik didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik jang nangtungkeun jeung nanjeurkeun nagara lantaran negara dipimpin ku politikus bok-bok sugandai anak urang ye rada bagus ye politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolakeun mengarah kadinya jang naon ye pengganti Bung Karno kitu atuh nah tileletikna ye budak teh macaan Al-Qur'an we hadis we tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu agama ceng tanya iya mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola we henteu ulah mah deuk mondok bae emang konan gitu loba berkat teu beres ieu bae mondokna yang berkat doang ieu budak ge teu beres ieu mah kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia cai di mondok mah teu ulah resep kacau Ambonna kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah dan ternyata eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter tah eta manusia teh kos kitu karakterna anak urang lamun ditanya teh si awewe atuh teu kudu ditanya di deuleu bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng-ple bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu ku urang tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu kan ka misro sugana we amis di jero mah teh eta teh karakter teu bisa ditentang arusna sebab jana teh bakalna kitu lemah lamun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangona kori ya budak lantaran di kamar cai ge ieu budak narik bae di kamar iya budak narik bae aku tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ya jadi hukuman ge tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya ka dituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat ya nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnya na